Pamirsa sadayana wilujeng patepang dari sareng sim kuring cara Syafira SMA Negeri 1 Bojonggede dina acara Warta Sunda. Sim kuring bade ngadugikeun warta anu hiji parantos disiapkeun ku redaksi warta anu kahiji. Kejadian kerusuhan di Stadion Kanjuruhan ngabalukarkeun mautna 125 orang di Kota Malang. Dunia sepak bola Indonesia ngaduakeun pertandingan antara Arema FC jeung Persebaya. Ratusan warga datang ke Stadion Kanjuruhan malam Minggu pikeun ngadoa jeung ngelingan ka para korban anu maut. Aranjeunna hurungkeun euleun sareng ngadoakeun mautna 125 orang dina kajadian eta. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo geus marentahkeun hiji panalungtikan kana prosedur keamanan serta Presiden FIFA Gianni Infantino disebut dinten gor pikeun sakabeh kalibat dina main bal jeung hiji tragedi Unimacinebal. Kapolri Jenderal Polres Tongtarandas Listio Sigit Prabowo MSC netelakeun jumlah korban jiwa sejauh ieu aya 125 orang turun tina angka nu korban diumumkeun samemehna 174 orang lantaran sababaraha korban dihitung 2 kali. Sementara ratusan jalma masih dirawat di 8 rumah sakit. Rupina sakitu warta anu parantos didugikeun ku sim kuring kapayunan pamirsa sadayana. Wilujeng patepang cara Syafira SMA Negeri 1 Bojonggede. Dari dina waktos anu kapayun, hatur nuhun.